Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilajeng patepang deui sareng simkuring Farisa Lutfia ti sakola SMPN 2 Bojonggede dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikan warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikan dana sejumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet. Salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilajeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.